Iya cai ge geuningan tak gede na ka sawah ieu kok blog teh. Nah jelema teh ari ka sawah aing jalur ka dieu meuni syarat. Gelok ieu mah jelema teh ampun. Dat aing mah ka jelema kitu teh. Ieu geuninganan. Lo oh ieu we. Ya lo pisan jelema teh tah ku aing dikenal yang ieu keun sia. Abus aya nama ka sawah ka itu ka sawah aing. Ayo we teh kabalegan jelema teh. Ayeuna di cocokan ku aing, isukan dibuka di dasar. Lempoh heula sawah ieu teh memeh ka kebon teh. Usuk sararaat sawah teh. Ieu ganang gegeninganan kadinya cai teh asupna. Astagfirullahaladzim, geuning ieu teh aya nu nyocokan Gusti. Paingan saat ke sawah aing, nah jelema teh sugan goblok meuni di kana kainyakeun kabeh lieur sugan tolol teuing jelema teh ku aing mah dihaja ieu teh. Aing mah kunaon dinya. Tah ieu teh nu nyocokan ieu teh. Wah, geuning itu jelemana pasti nu sawah urang hilir ieu mah. Goblok teuing sia aing dicarekan teh. Hai, kadia sia. Naon sia eta ka sawah aing dicocokan saat. Tong ditobele teuing ka hilir atuh. Mak pikeun sawah anu cai ka urang meuni dicocokan pisan kabeh hek atuh dibagikeun dua atuh mah. Ku aing mah dibagi dua tadi mangan meureun aya nu nyocokan. Nyocok ieu mah nyocok kabeh ieu mah. Teh saat nu aing. Namun ieu banget teuing mak teh. Lain banget teuing tanu aing ieu keur meujeuhna rameteun. Urang teh mayar tina irigasi cai ieu teh. Ieu teh kabagian sarua jeung aing mayar sarua. Euceurgan pisan gitu. Jeung ka euceurgan. Amun aing teh datang. Ieu kan hoyuh. Cocokan deui. Iya, sia kene ku aing sia teh. Sia ku aing kan sia. Kan ampun. Sia. Lain dia karka dibongkar Atuh teh keur mararan di ditu teh. Apa dulu teh nu mani mah. Sia. Ayo sia. Jeblok tuh baju aing teh head. Dasar tolong. Kitu ku aing. Dasar goblok jelema teh itu angeus mantap sia mah. Mantap. Aing tuh belaan bobolog awas sia kok udah. Aing mah dikerogekeun mun tadi belak wae. Itu sudah cita tolong. Mantap sia. Goblok sia kok aing. Jar teh sia. Jadi saat anu aing tolong jelema teh. Cocokan ku aing di. Bukakeun deui. Lieur.